Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dilanjutkan kitab Safinah halaman 106. Paslun. Ra'aitu atawa ra'aitu paslan. Ra'aitu ningali kuring paslan kana ye pasal. Al isti'anatu ari minta tulung arbaung hisolin aya 4 pirang-pirang tingkah nulungan jalma nu keur wudu eta aya 4 tingkah. Mubahatun kahiji aya anu diwenangkeun wa khilaful ula jeung kaduana aya anu nyulayan kana leuwih utama wa makruhatun jeung katiluna aya anu dimakruhkeun wa wajibatun jeung kaopatna aya anu diwajibkeun. Pamubahatu atuh ari nulungan anu diwenangkeun hiya ari nulungan anu diwenangkeun teh takribul ma'i eta ngadeukeutkeun cai anu keur wudu kurang dideukeutkeun caina eta meunang. Nulungan anu dimenangkeun wa khilaful ula jeung ari nulungan anu leuwih utama anu leuwih alus hiya ari nulungan khilaful ula sobul ma'i eta ngocorkeunana cai ala nahwi mutawadi ka saumpamana jalma anu wudu. Ngucurkeun cai ka jalma anu wudu eta nulungan anu bagus ngocorkeun cai. Wa makruhatu jeung ari nulungan anu dimakruhkeun hiya ari nulungan anu dimakruhkeun liman eta ka jalma yagsilu anu ngumbah si jalma doahu kana anggota wuduna ieu si jalma. Jadi urang batur keur ngumbah anggota wudu kurang dibantuan ngumbah anggota wudu eta makruh. Wa wajibatu jeung ari nulungan anu diwajibkeun hiya ari nulungan diwajibkeun lil marodi eta ka jalma nu gering ingdal ajzi dina nalika apes jalma nu gering hayang wudu teu sanggup kurang wuduan kitu. Eta nulungan anu diwajibkeun. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa paslun al amwalu ari pirang-pirang harta alati anu harta tazamu anu misti anu wajib bihi dina ieu harta non azakatu zakat. Harta anu wajib di zakatan teh sitatuan wa ineta aya genep pirang-pirang warna anna amun nu kahijina ingon-ingon ternak. Wanak dani jeung nu kaduana emas perak. Wa muasyaratu jeung katiluna biji-bijian pare gitu tah contona teh. Wa amwalu tijarati jeung harta dagangan. Wajibuha jeung ari wajibna ieu zakat harta dagangan rubu usyuri qimati urudi tijarodin eta 4/10 tina harta dagangan. Warikaju jeung harta pependeman wa ma'danu jeung emas tambang atawa harta tambang barang tambang gitu. Barang pependeman ge sarua kudu di zakatan. Paslun ari eta hiji pasal. Yajibu wajib naon saumu Ramadana puasa dina bulan Ramadan bi ahadi umuri khamsatin ku sabab salah sahijina ieu perkara anu 5. Ahadu hari anu salah sahijina anu 5 teh bika mali Syabana ku sabab sampurnana bulan Syaban salasuna yauman nyatana 30 hari. Sampurna bulan Syaban 30 poe isukna wajib puasa Ramadan. Puasa niha jeung ari anu kaduana biruyatil hilal eta ku nemponna hilal atawa bulan pihakiman dina hakna jalma roa anu ningali si jalma hu kana ieu hilal. Wa ingkana jeung sok sanajan bukti jalma anu ningali nafasikon eta jalma pasek anu kaduana geus katempo hilal. Sok sanajan anu nemponna teh jalma pasek wajib puasa wasali suha jeung ari anu katiluna bisubuti ku sabab tumetepna ieu hilal pi hakiman dina hakna jalma lam yaro anu henteu ningali si jalma hu kana ieu hilal bi adli syahadatin kalawan adilna saksi. Warobiuha jeung ari anu kaopat bi khabari adli riwayatin ku sabab berita na jalma nu adil riwayatna mausukin tur anu kapercaya sahabi ieu si jalma. Sawaun sarwa wae waqatumi bapil qalbi dina hate naon sidkuhu benerna ieu si jalma amla tawa henteu aw ghairu mausukin atawa henteu kapercaya sahabi ieu si jalma. In waqala lamun matumi bapil qalbi dina hate naon sidkuhu benerna ieu si jalma. Wa khamisu jeung ari anu kalimana tina itu salah sahiji anu 5 teh bidzoni dukhuli Ramadana eta ku sabab nyangka-nyangka geus asupna kana bulan Ramadan. Bil ijtihadi kalawan make ijtihad piman jalma di jalma istabahu atau istabahu anu nyarupa anu ragu-ragu ieu si jalma alaihi kana nyangkana
itu sangkaan dalika kana asupna bulan Ramadan. Paslun wallahu alam bisawab.